paingan cek pamantri cenanya rumah tangga ulah ucelak eclok teuing teh karasa yeuna cek pamantri lamun rumah tangga ucelak eclok teh moal boga lebu-lebu acan horeng karasa ayeuna mah ulah nurutan si Dilo ulah moal bener rek jujur bae insaf rek inget kabudak aja malah era kupai mas rek jujur aja nama aja nama mau salikuh era kurang Bandung punten mangga akan sahajan anu dilebet kalimpuh wae swanten tenyayang ya hari nu kabuhaya mah kieu lebat wae ieu teh lebat akang da kurang masa nggoning boga imah teh mane tara nganggo tulak disaprak lengoh ge kurang mah blong we kitu mane sarumpek kieu aya di imah heureut ngieun imah hanta sumpek di cawad we teh atuh gek papa maraneh eta ka dieu rek gawe naon di dieu bebawaan hanta ka dieu teh ngacenya mah apa mawa hutang mereka diuk atuh akang iya hese ari rek namu mah calik kieu mah lah rek naha beberenjen anak tak ieu teh saopat-opat teh anak ieu nu budak kurang ieu nu pang cikangna sunataneun ieu ieu teh budak kurang ya budak ieu teh ting aruyek teh lain epot tadi nama kuring terek bogoh ieu teh jadi budak kurang corongoh bapakna eta mah abong teu ngilu marabannya tuh tingali kuring geus bayuh-yuh kieu erek dinya nyeri deui ku akang teu hararayang ayeuna mah rek insaf rek jujur alah kok bisa kene ngajleng ai dalam bidang ngajleng mah tuh ye kieu ku goyang geura kokotak ka dieu bade naon ngederekeun hayam ayeuna mah kuring terek jujur rek insaf moal salingkuh aleh baheula babasan eta mah ladang manggung terek dibikeun kabeh ayeuna naon jeung seseuheunana hararayang teh duit nu rek dibikeun ka kuring mah lain seseueun akang teu pahajatna ai mah geura babau rek naon akang ka dieu heuh teuing teh naon ada rek potongan mah di dasi kudu namanya kacamata nu hideung da potongan teh ayeuna mah geus demplon batang baheula kuring teh mani garing awitna dinya nyeri we nya teh puji rek disenangkeun senangkeun naon cenah nyekelan lektor tuh di sawah ngadon ngagelengan sawah batur pirengkeun mah oh ku kuring didengekeun iya tante kuring ini langsung bepelegeng tante akang hoyong kumaha cenah balik deui ya geus beda rasaan low pasti ngentan kitu moal kuring mah hari nu kacida mamah jalan anjakalnya pasti kuring ge akang boga pikir kaduhung karasa ajakal ayeuna manggung we ka dieu teh erek neangan urang dieu moal anu hayangeun eta beak kitu we mah teh moal hari akang sumpah jungjunan demplonnya ngomongkeun bujur moalan linci deui si bontot na we nya hari asa tante hayang bae semut tante namrek pangorakeun ya bae mun kerasa da dibalikan deui dangukeun akang tah ku cepil akang dangukeun nya dengek hari
Alim kumaha. Alim naon? Alim balik. Balik. Deui. Yang kapake kurang dieu nya. Atuh yang ada. Aing morosot ieu. Salana. Ari sok hoream keun. Tong loba hoream ayeuna mah. Hoream. Rek usum panen. Baheula ge abdi teh ku akang. Dadinya nyari bae. Aduh. Iya. Ayeuna mah rek disenangkeun mah. Angger we tabean kitu mah. Ieu saron urang awewe. Aya gawean. Ari bareto mah akan Oh bareto nu geus lila lain. abdi masuk adinya Moal ayeuna mah. Moal ayeuna mah rek jujur. Jujur Manurutan aja. tukang genang lah. Urang ngalatrak bae balik manggung kabur. abdi alim akan Tuh guruna Mama Agus. ku akan Jujur. mah ye diruju deui ye Sacenel ge moal. neangan pelet we ka ditu kamarong ge di urang mah loba pelet sok neangan we pelet moal ka pelet Aduh Mama dengekeun ya ieu teh sebeteng jembari naon ka kupuri litan puas-puas teh we yak ieu ada harujan sambal tadi loba teuing tah harus sambal sagala we diletak hari bisa caker Mamah jalan bujur deui mun Mamah kerasa dirujuk deui waras penyakit beuteung teh cik dangukeun deui Kang ieu Ari abdi alim deui akan alim kumaha abdi alim balik eta teh juru taong alah ogoan rek neang anu kumaha deui sok ream ari pahajat aya aya pahajat Paimas aya rek gancang mah ku akan alah diruju deui geuning Bapak MP ge araya arayan moal ka dieu pirengkeun mah Ari bareto mah Mamah jalan ari bareto teh ti dulu akang teka manawi aya nu made masih di pamantri aya lengan aya bapak hajat aya Aya di kamari Bapak hajat aya ibu besan aya eta ari ayeuna mah Mamah jalan akang rek babalik pikir ayeuna malah geus era geus kolot ayeuna eta ibu hajat gitu ya ibu mantri ibu hajat ah saha ibu alah ibu Ah, Umpim iya. ieu teh ari ibu Umpim ka dieu ari bapak hajat teh ka dieu geuning tadi je erek keur ka pasar gitu aya cenah bapak acan hajat pamantri acan pamantrina teh acan Paimas tan kuda Nempe kodok ibuna bae nempe ibuna Ya, Pak Hajat, acan. Pak Imas teh acan panganten aya ah ya molohok pengantin biasa nama 1 juta urang tadi balik dek di kalebe teh nya ieu karek meunang sakieu ipakah urang kumaha wah cukup meureun moal pirengkeun mengko we Kang Pak Imas aya hari akang sumpah Mamanti geus sumpah deui wae akang teh nya moal linci deui kagok ya kegering marehan bae bujur
Ari ayeuna mah geuningan tukang bonang molohok we ka ciri aya genduit akang hoyong da balik deui tah sakali deui dangukeun ya Kang abdi sumpah deui Pai Mas moal balik deui datang ka di gua Papa SD di Manawi aya aja kolot abdi Kang kolot nu mana awewe cerewet cerewe da awewe mah terujuk mah ka akang kolot awewe dirujuk deui pangolikeun kortas meureun kena biarkeun mah Ari abdi alim Kang ongko alim keneh wae nang anu kumaha ngalanggara papatah koplok kolot kolot sieun doraka kuring jujur mah moal Bapak PSD di Manawi aya aya tidak izin Bapak SD di BPS Oca aya Palurah Cirahayu aya Allah saya balik lagi aduh sama abang moal pisan geus moal cukuring ge tong hayang ya kang rek sumpah deui sumpah deui sekali udah digantung sumpah pocong ari akang sumpah mamahti Manawi aya Bapak PSD di kali Bapak PS Oca moarek kapangaruhan leres akang alus bae soratenya ari nu kolot mah geuningan mah mamah jalan ka oray akang ngece karasa pahit ya atuh akang di baheula kuring mak di Rosiko teh di Rosiko angger pemajikan akang sakali deui akang ulah Bandung Kang tah kitu Ari kitu sote mamah mah ukur ngawarah meureun akang teu kudu diwara rek ideng corangan kaos tukang kendang hayuran akang menit ieu jam ieu dinten ieu akang urang kalbe Rengse palawargi parantos kasanggakeun dina lagu